ibunya nanti mau nagih dulu sama orangnya, uangnya di sama orang lain. Masa nggak bisa sore, Bang? Oh, iya. Ya udah tuh nanti sore ya. Cil, hadieu. Naon? Teh Mayang teh nanti pangnagihkeun hutang di Mauta 100.000. Duit Mayang teh Teh Mayang teh 100.000 di Mauta teh lamun hasil ke Ucil dibari 10.000. Siap. Jing burung. Astagfirullahaladzim, eta si Markucil dititah bari jeung jogedan sagala. Meureunnan pohonya jogedan teh. Mendingan kita masuk kamileung budak teh. Ucil, naon jika dia? Lagi. Nagih naon? Lumayan saya 1.100.000. Teu boga hutang ka teu boga hutang ka Mayang. Nah tuh. Cek saha teh? Lumayan. Ah, Mayang mah teh mah bohong. Baik, siap. Oh, Mayang mah teh bener nagih kan teu boga hutangnya. Ngerakeun ku utarek di jailan tah Mayang teh. Hah? Aya cangkang cau. Di loba kieu. Cangkang cau teh. Mayang rek di jailan ya ku uta lantaran nagih teu pupuguh. Pasti bakal ngalewat ka dieu teh yeuh, bakal labuh ieu di daerah dieu teh. Ah, urang jajarkeun we naheunan Mayang tah. Cau. Ah, antepkeun we utama rek nyumput we belah dieu ningalikeun si Mayang labuh. Teh geus kitu nagihna teh ka eta teh. Ka Mauta teh. Aduh. Ya sana bisa jagang cau. Masana deui ieu masih Ucil naheunan kieu teh tah. Rasakeun Ucil. Rasakeun Ucil ngajailan ka sekolah teh. Berhasil. Mungkin lain si Ucil meureun ngajailan teh nya ieu mah si Uta tah meureunna nu ngajailan teh miceun teh teh.